Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ab'adus sholati sab'atun. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Ab'adus sholati ari pirang-pirang pasunatan ab'adna sholat. Eta sab'atun ayat 7. Ieu sunat ab'ad. Mun dipigawe ieu sunat ab'ad anu 7 dina sholat, maka kudu ngalaksanakeun sujud sahwi. Eta sab'atun ayat 7 at-tasyahudul awali, hiji tasyahud awal. Wa qu'uduhu jeung diukna dina tasyahud awal. Wa qu'uduhu jeung kaduana diuk calik dina tasyahud awal. Hiji tasyahud awal. Kumaha tasyahud awal teh? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Cengkat maju kana rakaat katilu. Allahu akbar. Eta tasyahud awal. Wa quluhu jeung kaduana carikna dina tasyahud awal carikna. Wa sholatu jeung katiluna maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihi dina itu tasyahud awal. Lamun seuk dina tasyahud awal teu maca sholawat ka kanjeng Nabi kudu sujud sahwi. Contohna pikana lapat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dulu cengkat. Teu maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sujud sahwi. Keur nyampurnakeun dina eta salat teu make sholawat atawa teu maca sholawat ka kanjeng Nabi. Wa sholatu jeung kaopatna maca sholawat alal ali ka kulawargina kanjeng Nabi bin tasyahudil akhiri dina tasyahud akhir. Hadina tasyahud akhir mah mun magrib rakaat katilu tutup gitu. Lamun subuh rakaat kadua, lamun isya jeung asar jeung duhur berarti rakaat kaopat. Eta kudu maca sholawat ka ali kanjeng Nabi. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tambahan wa ala ali sayyidina Muhammad. Lamun teu we dina tasyahud akhir teu maca sholawat ka alina kanjeng Nabi, maka kudu tasyahud kudu sujud sahwi. Oh diantarosna wa qunutu jeung kalimahna qunut. Nah qunut teh isuhi dina sholat subuh wa witrin nisfil akhiri min Ramadan tuluy dina witir akhir dina 10 dina Ramadan ka akhirna 15 ka akhirna bikhilafin qunut nazilah. Teu nya beda jeung qunut nazilah di anna qunutaha sunnatun fi sholat. Ai qunut nazilah mah nama sunat dina sholat. Itu laksane sunat muakkad tapi sunat hayat sunat qunut nazilah itunya. Eta dina sholat tarawih qunut nazilah mah rek sholat maghrib rek sholat isya dina nalika seueurna wabah atawa seueurna bencana disunatkeun tah maca qunut nazilah. Naon qunut teh teu tinggal dina awal qunut tu ari ngaran qunut huwa eta hari itu qunut eta dzikrun dzikir maksusun anu ditanggukeun
mustamilun anu murung ala du'ain kana doa wasanain jeung pujian wa yaslu dihasil bi kulli labin istamala alaiha hasil kunut kulapan daun wae penting aya dua hiji dina eta kunut teh aya doa nu kaduana muji ka Gusti Allah itu kan eta ngaranna kunut Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman tawallait itu kan diantausna eta atawa salian eta seperti dina Quran doa dina Al-Quran Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim dina Quran wal afdalu wa al-qunutu al-waridu ala nabi pang afdal nama pang utama nama nyaeta kunut anu kawarid teh anu kawurukeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngariwayatkeun kana ieu cariosan saha al-hakimu an Abi Hurairah katampi ti Abu Hurairah mana doa kunut anu kawarid ti Kanjeng Nabi di tengah ayat Allahumma hdini biman hadait wa afini biman afait wa tawallani biman tawallait wa barik li bima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait di tengah ayat eta nu kawarid teh anu kawurukeun ku Kanjeng Nabi eta wa qiyamu jeung kagenepna nangtung dina kunut kudu nangtung kunutna wa sholatu jeung katujuna maca sholawat wassalamu jeung maca salam ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi jeung ka kulawargina Kanjeng Nabi wa sahbihi jeung ka sahabatna Kanjeng Nabi bihi dina kunut tawayahna teu cukup kunut hungkul tapi dina kunut ge dina tungtung kunut kurang kudu maca sholawat ka Kanjeng Nabi tuluy maca salam ka Kanjeng Nabi tuluy ka kulawargina Kanjeng Nabi ka sahabatna Kanjeng Nabi dina eta kunut itu kan dina tungtungna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tuluy wa Allahu akbar eta dina kunut kumaha lamun teu kudu sujud sahwi itu dugikeun kana lapan ieu we mana misalna kana wa qini bi rahmatika syarra ma qadait Allahu akbar atawa walakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik dipondokkeun misal langsung Allahu akbar tanpa maca sholawat ka Kanjeng Nabi maka di hukuman eta kunut kudu sujud sahwi sabab kurang afdol kurang sampurna disampurnakeunna nya eta ku sujud sahwi itu di atasna